Kuring ngeramal ngan sakitu-kituna eueuh papanjanganna. Kuring teu nyaho naon pangna kuring diaranan ramal. Kuring ge moal protes pedah ngaran kuring lain Obama atau Lionel Messi. Kuring moal protes sabab cek kuring ngaran alus moal aya mangpaatna namun kalakuan mah hiwa jeung papaling pang tina kabeneran. Kuring oge moal protes peda batur sok nyarbut gelo ka kuring padahal cek kerasa waras kuring teh. Cek kuring cek kuring teh batur wae sok anu nyebut otak miring atau kurang sendang ka kuring padahal cek ajek teu miring teu sih. Padahal cek kuring loba anu leuwih gelo tibatan kuring. Anu gelo matuh anu sok ngalingan duit nagara, anu gelo matuh anu resep ngagasap harta jeung hakna rakyat, anu gelo matuh pamimpin anu norekeun maneh tarah ngadenge rakyat ngajerit teu bisa dahar, anu gelo matuh pamimpin anu ngahaja meungpeunan tina kaayaan rakyatna segala kekurangan, anu gelo matuh pamimpin anu teu bisa mimpin, anu gelo matuh pamimpin anu lakuna lain turutaneun. Teu gampang deuleu jadi pamimpin teh. Gede deuleu tanggung jawabna jadi pamimpin mah. Ieu teu sagawaya deuleu jadi pamimpin mah. Teu kabeh bisa jadi pamimpin. Mata kuring masok seuri mun ningali anu ngantri pada hayang jadi pamimpin. Nu mata kuring mah sok ngabarakatak lamun aya nu teterejelan hayang jadi pamimpin. Tah lain teu waras ngaranna lamun kabeh jadi hayang pamimpin. Iya sing sadar ari hirup geus pada boga hancangan moal nya jadi pamimpin. Lamun batur jadi pamimpin atuh urang anu kudu jadi dipimpin nu jadi dipimpinna. Salat ge aya imam nu ngamakmumna. Jadi rakyat ge lamun bager bener jeung bager mah apan leuwih hade darajatna tibatan pamimpin anu kacrut. Kusabab jadi pamimpin teh lain gawe enteng. Kuring mah teu hayang jadi pamimpin. Mending kieu hirup bebas, eueuh nu ngatur, eueuh nu nyarek. Mending siga kuring bebas teu kaugar ku aturan itu ieu. Nu matak lamun hayang hirup itu maninah mah leupas tina segala kasusah. Hayu urang hirup siga kuring bebas. Sakitu sim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.